mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam Aipil amar mabniun ala sukuni wa pendomir anta kanyahukeun ku anjeun annal abda kana sanyanyana abdina Allah hambana Allah fi haqqi dinihi dina hak agamana eta si abdun eta si hamba eta si abdi eta tetep ala salasi darajatin aya 3 pirang-pirang derajat. Hakna si hamba dina agamanya aya 3 derajat. 3 pirang-pirang derajat teh mana imma salimun boh aya nu salamat. Isim paehnya kang salamat imma salimun. Nyata jalma anu salamat. Eta si hamba dina agamana teh. Tak sok dibaca doa naginya Allahumma nas'aluka salamatan fiddin. Dina hak agama teh 3 derajat. Imma salimun anu salamat. Hamba anu salamat. Kumaha ya hamba salimun? Wa huwa al-muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi au rabihun wa huwa al-mutatawwi'u bil qurbati wan nawafili. Ari nu salamat wa huwa jeung ari salim lan teu salim eta nyata al-muqtasiru jalma anu ngaringkes ala ada'il faraidi kana pirang-pirang kaparduan wa tarkil ma'asi jeung ninggalkeun kana pirang-pirang maksiat. Au rabihun atawa anu neangan kauntungan wa huwa jeung ari si robih teh jangan neangan kauntungan teh eta nyaeta al mutatawwi'u bil qurbati anu migawe saleuwihna bil qurbati kalawan pirang-pirang ibadah wan nawafili jeung pirang-pirang pasunahan. Robihun ta eta mah. Robihun ti jalma nu untung ya. Terus manehanana migawe kana saleuwihna pirang-pirang ibadah tina sabana kapaduan tuluy ngadi kana bil qurbat. Pirang-pirang ibadah anu ngadeukeutkeun wanapi jeung pirang-pirang pasunahan. Au khasirun atawa anu rugi. Kumari nu rugi? Wa huwa al muqassiru anil lawazimi fa in lam taqdira an takuna robihan fajtahid an takuna saliman wa iyyaka summa iyyaka an takuna khasiran. Ta'ari nu rugi mah nya wa huwa lan teu hasir eta nyata al muqassiru jalma anu gagabah. Muqassir lalawara popolontongan cek bahasa luar. Ani lawazimi tina anu wajib. Rugi tanya. Ispugun As-Qur'an ge nya lafi khusrin. Nukas kitu mah. Gagabah nya tina pirang-pirang anu wajib. Fa in lam takdiro maka lamun teu kawasa teu mampu ente anjeun
antakuna kana ayana anjeun robihan anu untung pazahiz maka kudu aya anjeun kudu benar-benar anjeun kudu sungguh-sungguh anjeun kudu nyaan anjeun antakuna saliman kana ayana anjeun teh eta saliman anu salamet tak cek Mbah Sempur mah nya ulah nepikeun ka ninggalkeun padu sakumaha sibukna urang nya tong nepikeun ka ninggalkeun pardu supaya kadinya pannya fazahir antakuna saliman pain lam takdir antakuna robihan fazahiz antakuna saliman lamun urang teu mampu kana neangan untung teu bisa migawe sunnah kusabab kasibukan fazahid antakuna saliman maka kudu nya urang sing pageuh kade ulah nepikeun ka lesot kana kapaduan padu mah ulah ditinggalkeun saliman ta eta teh bukti anu salamat lamun urang teu bisa neangan untung muka hiji wa iya kajeng kudu sieun anjeun summa iya ka tuluy kudu inggih sieun anjeun antakuna kana ayana anjeun teh iku khosiron eta khosiron anu rugi kudu sieun nya jadi kagolongkeun anu rugi sabab dina agama teh aya 3 derajat ya tadi hiji salim dua robih katilu khosir wal abdu jeung ari abdi pihaki sairil ibadi dina hakna sakakarina pirang-pirang hamba lahu eta tetep kasih hamba teh salah sodarajatin ali 3 pirang-pirang darajat tadi mah dina si hamba anu hubunganna jeung jeung agama anu si hamba anu hubunganana jeung hak sakarina pirang-pirang hamba eta sarua aya 3 darajat mana al ula ari anu kahijina eta ayuna zala ditempatkeun pihakihim dina hakna pirang-pirang hamba mangzilatal kiromi dina tempatna nu marulya mangzilatal kiromil baroroh minal malaikati nu kahijina ditempatkeun dina hakna pirang-pirang hamba teh dina tempat naon mangzilatal kiromil baroroh minal malaikah hiji dina tempatna anu marulya mangzilatil kirom teh anu aragung al baroroh minal malaikati ti pirang-pirang malaikat darajatna anu hubunganna jeung hamba tadi mah jeung agamanya abdi jeung agama ta ena mah hambana atau abdi jeung papada hamba jadi atilu darajat hiji dina darajat ditempatkeun dina darajat mangzilatal kiromil baroroti minal malaikat jadi leuwih mulia leuwih agung tibatan malaikat gitu maksudnya wa huwa tamana anu ditempatkeun eta si hamba dina tempat naon manzilatal kiram al bararah minal malaikat anu leuwih agung ti batan malaikat ayas pi agrodihim rifqan bihim wa idkhalan lis-sururi ala qulubihim tanya darajatna hamba jeung papada hamba anu darajatna dina tempat malaikat dina tempat anu leuwih mulia leuwih agung tibatan malaikat teh ayas nyata yen migawe ieu si ula teh nu kahiji teh tadi anu darajatna leuwih luhur tibatan malaikat pi agrodihim pirang-pirang pangarahan pirang-pirang si hamba rifqon karna welas bihim ka pirang-pirang abdi jadi dina hatena teh aya Rahman Rahim aya Latifnya
bager lah welas asih ka jelema teh eta leuwih luhur darajatna tibatan malaikat. Jadi sugan aya izin kanu kumaha-kumaha ge warnana si hamba nya henteu istuning rifqan dina hatena teh nya aya welas asih bihim ka pirang-pirang si hamba. Tah pandangan si hamba ge ka si hamba nya jadi mangzilatal kiramil baroroh minal malaikat. Jadi mun disandingkeun pandangan leuwih mulia tibatan malaikat, leuwih agung tibatan malaikat. Sabab tadi teh ayas afi agradihim rifqan bihim. Jadi nah hatena teh aya ulas asih kapapada hamba. Dikeun ka Tuan Said Abdul Qadir Jailani nyarios kan gitunya di Naman Qobah. Ketika urang ngembangkeun ilmu teh nu pangheulana disampaikeun netong ka ilmu tapi non rifqan ulas asihnya ajarkeun jelema supaya ajarkeun didik jelema supaya tembongkeun rasa kanya urang ka papada jelema. Contohna kunaon disebutna teh nya lamun cek bahasa urang mah bahasa luar naon disebutna teh solidaritas ya. Jadi utamakan solidaritas ya, batur nyeri urang ngerasa nyeri, batur bungah urang ngerasa bungah, tembongkeun eta teh nya ta eta anu mantak jadi sebab mangzilatal kiramil baroroh minal malaikat. Wa idkhalan lisururi, wa idkhalan jeung ngasupkeun kabungahan nya kunaon we sifatna nya sifatna kabungahan nya kunembongkeun rasa simpati nya. Kunembongkeun rasa urang hina batur mulia gitu nya termasuk idkhalan lisurur ningali kumaha-kumaha ge senyum we kitu nya. Di tersenyum eta bisa nutupan sagala rupa kana idkhalan surur nya. Tabasum disebutna teh nya. Aya jelema geuring kurang nun teh layad bubungah tong disingsieunnan nya. Sok sanajan urang mun teh mah nyaho ujungna bakal kitu. Tapi ke dina posisi manehna keriweuh mah tutupan we kariweuhna nya bunga-bunga we bere motivasi bere semangat idkhalan disurur. Tawa sifatna namanya batur teu boga udud urang aya ningangkeun aya bere gitu. Ari aya mah ari eueuh atunya urang teh ku partisipasi bahasa anu ngeunah nya sing aya mirikna we da urang teu boga ieu mun teu boga mun boga mah nya moal harese eta idkhalan disurur seurat tos kitu. Ala kulubihim ka pirang-pirang hatena eta si hamba. Ji kumaha we carana nya anu dasarna idkhalan disurur. Nya sok sanajan perkara makruhnya emang urang mendatamanya mere kana perkara makruh nya lamun urang niatna ngamakruhkeun nya jadi naon ngaran teh makruh ka urang na oge. Tapi lamun niatna urang supaya ningali kabungahan bagus namanya polahkeun heula niat urang resep si eta mah da kana udud kitu nya. Ta urang lain ngalap rek kana makruhna tapi ngalap bungahna hatena eta si jalma. Sok sanajan mun teh mah sabatang diberena teh tapi katingali bungaheunana. Nah eta nya posisi anu kahiji rifqan bihim wa idkhalan lisurur ala qulubihim. Jadi non ngaran teh boga sifat welas asih ka papada hamba jeung ngasupkeun pirang-pirang kabungahan kana hatena.
Asaniatu ari anu kaduana eta nyata ayunazzala fi haqqihi manzilatal bahaim. Posisi derajatna antara hamba jeung hambana teh, hubungan jeung hambana teh dina derajatna manzilatal bahaim. Nu kaduana eta nyata ayunazzala ditempatkeun, majhulnya dimajhulkeun, ayunazzala ditempatkeun, diposisikeun, fi haqqihim nya anu kadua dina hakna pirang-pirang si hamba teh manzilatal bahaimi, dina tempat dina posisi derajat pirang-pirang sato, wa jamadati jeung pirang-pirang batu. Palayanalu maka moal menang ka pirang-pirang abdina opo ghairu ka alusanana ta si abdun. Walakin yakupu tapi nyegah ieu nu kadua anhum ti pirang-pirang hamba syarruhu non kagorenganana eta si abdun. Di posisina dina posisi pirang-pirang sato jeung pirang-pirang batu, jadi tidak ada kepedulian modenanya tah eta mah walakin yakufu anhum syarruhu ya. Jadi non ngaran teh nyegah ti si hamba kagorenganana, goreng mah moal ka urang nya, ngan urang ge ku sabab jeung batur kawas batu nya batu deui we gitu. Asali satu ari anu katiluna ayunazzala nyaeta ditempatkeun fi haqqihim anu katiluna dina hakna pirang-pirang si hamba manzilatal aqaribi dina tempatna pirang-pirang langgir wal hayati jeung pirang-pirang orai. Tadi mah bahaim sitos sato-sato anu lindeuk nya. Di posisina teh jadi nurut lah. Goreng mah henteu. Ngan urang jadi barajatna teh kaos bahaim. Bahaim teh naon sato lindeuk. Tah lamun nu katilu mah sato galak. Posisina manzilatal aqarib. Dina tempatna pirang-pirang langgir wal hayati jeung pirang-pirang orai. Wasibai jeung sato anu galak adoriyati anu ngamadorotkeun kabeh. Tah ieu mah layurja khairuhu. Henteu pisan karep-arep naon khairuhu kahadeanana. Tadi mah ngajaga tina kagorengannya urang asal nurut weh gitunya. Asa eta mah nurut nya kasasage kan gitu. Eta teh berarti derajatna derajat bahaim. Jadi teu bisa mere tapi dibere heug we nurut nya. Kacegah tina kagorenganana nya. Tah lamun ieu mah sabalikna posisina dina manzilah aqarib wal hayah. Ya, jadi sifatna kawas karakter langgir jeung pirang-pirang orai luar leor nya membahayakan weh ayana si eta teh atawa sok rada nyoco nyeureud sok surat seureud nya. Awas tong di deketan eta mah sok nyeureud nya kan sok bahasana kitu. Eta berarti manzilahna manzilatal aqarib wal hayat. Sok pucak pacok si eta mah. Awas. Mamadaratkeun. Tah nu kawas kitu mah si nu derajat anu katilu mah layurja khairuhu. Ieu teh kaarep-arep naon kahadeanana. Boro-boro kahadeanana nya. Wayuttaqo
Taya nu katiluna jeung anu dipikasieun naon syarruhu kagorenganana. Kagorenganana nya lamun geus dina pandangan si hamba darajat nu katilu. Da jadi darajat nu katilu pikasieun. Kagorenganana teh. Mantak sok Inggris nya jelema ge awas ya eta mah euy. Hati-hati. Sabab eta manzilana manzilatal aqrib wal hayat. Daek pucak pacok kawas ranggir. Kawas oray nya. Daek nyeureud kawas ranggir. Lamun diseureudna teh atuh nya. Saminggu mah karasa we. Derajat aqrib gitu. Sifatna sifat langgir jeung oray. Atawa sato galak anu ngabahayakeun ngagonggong we gitu nya. Aya si bae sato galak teh nya rupa-rupa aya anjing edan geuning. Teu kaop diheureyan wah geus ngudag. Tanu kitu mah teu diarap-arap kahadeanana malihanan dipikasieun naon kagorenganana. Pa in lam takdir maka lamun teu mampu teu bisa anjeun ala angtal tahiko kana yen nyusul anjeun bi ufukil malaikah kana pajajahan malaikat tadi nu posisi nu kahiji teh manzilatal awalnya dina tempat anu mulia nya tasa bisa-bisa fahdar lamun teu mampu mah urang kanu posisi nu tadi nu posisi malaikat mayahna kudu sieun anjeun ang tunazzila kana yen ditempatkeun anjeun andarajatil bahaimi tina sadarajat sasatoan wal jamadati jeung babatuan ila marotibil aqribi dumeh kana martabat pirang-pirang langgir wal hayati sareng oray wasibe jeung sato galak ad-dariyati anu ngamadaratkeun. Poma adanya pahdar di awal ge piamar. Sabisa-bisa lamun urang teu bisa posisi anu kahiji ulah nepikeun ka dua katilu mah nya dumeh ulah sampai bisa mah nya darajat nu kahiji dikejar ku urang. Pa in rodiat maka lamun ridho anjeun pa in rodita berarti nya. Maka lamun ridho anjeun linapsika kana awak anjeun anuzula kana tempat min a'lal iliyina tina pangluhur-luhurna surga pala tardo maka ulah ridho anjeun laha kana eta awak bil hawa kana ragrag jatuh bil huwi teh kana ragrag hendak disebutkeun ge hawa nafsu. Jadi hawa teh emang geus ngeunah urang kana migawe kagorengan nya kamari teh kan aya nafsu amaratu bisu aya nafsu amarah bisu terus kana hawa aya di nafsul mutmainnah nafsul lawamah nya tanu katilu nafsul mutmainnah lamun dina nafsu nya tah hawa mah emang geus kakurang nya sinatuna kana migawe kana kagorengan teh geus boga rasa ngeunah mun teu geus ngeunah dina maksiat lah kitu nya geus ngeunah dina kagorengan teh dikuasaina ku hawa hese ditulungan. Lamun kamari nafsul amarah bisu teh non nafsu amarah bisu mah jadi dorongan si pikiran kana migawe kana kagorengan nafsul amarah bisu. Nafsu nu kadua nafsu nafsu lawamah mah
jadi perkara anu mantak jadi putus asa tak hoream sagala-galana nya jadi ngaulang. Itu termasuk salah tah kabelah dieuna biji we hawa teh non cicing dina maksiat ngalaksanakeun maksiat terus ngeunah dina maksiat geus ragrag darajatna. Tamangka ti dieu Imam Ghazali lamun urang hayang ridho awak urang, lamun ridho anjeun kana awak anjeun kana derajat tempat nupang luhur-luhurna di surga, pala tardo maka ulah ridho anjeun laha kana eta awak bil huwi kana ragragna darajat alias cicing dina hawa ila aspali sapilin kana pang handap-handapna tempat anu handap. Nah surahatin nya dibacakeun nanti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bisa oge saderetan darajat malaikat bahkan leuwih luhur tina darajat malaikat. Summa radadnahu asfala sapilin, tuluy dibalikeun oge leuwihina tibatan sato hewan. Ya, tadi teh geus teu bisa dikendalikeun nafsuna ya. Jadi nafsu kalau dipaehannya bak aya kabeh setiap jelema ge. Ti mimiti budak nepikeun ka kuat kabeh aya. Ti jelema anu tidak berilmu nepikeun ka sampai jelema anu berilmu aya. Ya. Palatar dolah habil hawa tah ila aspali sapilin. Jadi kudu pinter urang ngolah disebutna mujahadah. Mujahadah teh merjuangkeun awak riadoh urang nya dina ngalaksanakeun kataatan. Disebutna riadoh. Nya urang ngajarkeun diri, ngadidik diri teh riadoh nya. Terus kurang teh diistiqomahkeun kana pasunah dipaksa-paksakeun heula gitu. Tak Imam Ghazali samemeh ngabahas ikhlas ge nya keun bae nya ulah waka kana darajat ikhlas sabab hese. Keun bae mimiti Maria aya utang ke geus lila geus biasa misalkan nya si diri mande masih nafsu kurang geus bisa kaolah, geus bisa kandidik, nah geus bisa nyaman nya nafsul mutmainnahna geus online nah, baru nya derajat ikhlas eta bakal bisa muncul tersendirina. Tah gitu disebutna eta teh mujahadah, merjuangkeun awak supaya salamet pidin dina agama dunya di dunya nya hubunganna urang jeung manusia wal akhirah jeung ke di akhirat. Tah merjalankeunana urang kana ibadah disebutna riado. Duh hoream teh kan wiridan teh migawe pasunahan teh leuk horeamna minta ampun mimiti tina pardu naik kana sunahnya kadang-kadang padu masuk bolong wae tah dicoba kurang dinya ditambalan dikodoan nunggu sekaliwat mimiti mah kapaksa kitunya lila mah jadi terbiasa tah itu disebutna riado teh cicing kebongkos gitu sabab urang teh ngusahakeun diri dina jalan anu bener. Pala'allaka tanjuk kafafan, pala'allaka maka mudah-mudahan anjeun tanju eta salamet anjeun kapapan halna nyukupkeun anjeun lalaka henteu mangpaat ka anjeun wala alaika jeung henteu madorot ka anjeun. Pa'alaika maka misti anjeun maka wajib pikeun anjeun pi bayadi naharika dina waktu beurangna anjeun alla tashtagila kana yen henteu fokus teu katungkul anjeun illa bima yang pauka pima'adika ila terkecuali bima kana perkara yang fa'u anu mantak mangpaat ieu perkara ka anjeun.
pi ma'adika dina akhirat anjeun, au ma'asyika atawa dina kahirupan anjeun. Jadi ulah katungkul kapokus dina beurang urang dina waktu beurang terkecuali kana perkara anu mantak mangpaat nya jeung di akhirat ma'ad teh, au ma'asyika jeung dina kahirupan anjeun gitu. Alladzi la tastagniya anu henteu ngalap sugih anjeun anil isti'anati tina nyuprih pertulungan bihi kalawan eta perkara ala ma'adika ka akhirat anjeun. Jadi nepikeun ka teu dipaksa-paksa deui geus nyaman gitulah nya. Jadi urang kudu apal mana ieu nu manfaat ya jeung akhirat anjeun jeung akhirat urang, mana manfaat jeung kahirupan. Pain ajasta maka lamun apes anjeun teu mampu anil kiami tina ngajalankeun bihaqi dinika kana hakna agama anjeun ma'a mukhalitatin nasi sarta campur gaul jeung manusia jeung jalma-jalma wakung ta jeung aya anjeun eta latas lamu moal salamet anjeun. Lamun urang teu bisa ngajalankeunana dina hak agama urang sarta pergaulan jeung papada manusia wakung tala taslimu, maka kaayaan posisi anjeun eta moal salamet. Pal uzlatu maka ari uzlah eta aula leuwih utama. Nah, jadi judulna nya lamun urang apes tina ngajalankeun kana hak agama sarta gaul jeung jelema teh manta katepaan deui jadi henteu bisa mere efek manfaat kana diri urang teh, boh kana agama boh kana kahirupan nya. Wayahna tahnya solusina pal uzlatu aula, uzlah eta lebih utama. Uzlah teh urang nyingkirkeun diri urang ti eta pergaulan nya. Mana teh mah urang gaul di pasar atawa di lembur urang anu posisina teh keukeuh dampakna teh teu mawang manfaat boh kana agama urang jeung boh kana ma'ad urang, boh kana akhirat urang atau kahirupan urang nya. Seperti di daerah-daerah kondisi anu bisa memaksa urang kana jurang maksiat nya. Ari di sisi lain urang teu bisa kumaha nya, keukeuh mun teh mah disoleh-soleh oge ti soledat di lamun jalan terakhir solusina nyata al uzlatu uzlah. Jadi uzlah mah salamat misalnya uzlah ka kobong atawa uzlah teh non ka tempat anu mantak membawa kanyamanan hate urang tidak terdorong karena nafsu lawamah atau nafsul amarah bisu nya. Seperti para wali kan nya uzlah teh nya cicingna di puncak di gunung gitu. Maksudna tadina emang geus teu mampu ketika keur jeung gaul jeung manusia teh tidak membawa manfaat kana diri urang, boh jeung awak urang agama urang boh jeung engke di akhirat oge jeung kahirupan urang. Tati dinya solusina al uzlatu uzlah, nyepikeun diri uzlah teh nya indit nyingkirkeun sorangan aula nya bahasa lebih utama. Pa'alaika maka mistika anjeun biha kalawan uzlah papiha maka eta tetep dina uzlah an najatu ari kasalametan aman weh mana teh urang geus uzlahnya. Jadi dina beurang urang dina waktu urang teh bisa membawakan manfaat kana diri nya, bisa membawa manfaat ke akhirat, bisa membawa manfaat kana kahirupan. Jadi teu bahaya lah, nyaman gitu geus uzlah mah.
Wasalamatu ari kasalamatan kanatil wasawisu fil uzlati tujadibuka ila ma la yardallahu ta'ala. Pain kanat maka lamun kaayaan naon al wasawisu kagoncangan hate kariweuh cekcok teh nya fil uzlati dina uzlah tujadibu anu melawanan ieu uzlah ka anjeun ilama kana perkara layardo anu mikarido sapa Gusti Allah taala layardo kana perkara layardo anu mikarido Allah Subhanahu wa taala walam takdir jeung teu mampu anjeun ala qom iha kana maksana ieu waswas biwado ipil ibadati kalawan migawe pirang-pirang ibadah. Anggar geus ujlah oge mentah temanya non ngalawan wae bisa keunana cekcok wae dina hate teh geus ujlah oge kana perkara anu mantak pingewaeun Allah jeung urang teu mampu nya kana maksana ieu waswas keukeuh urang teh nya non ngaranna teh kadoktrin wae ku eta cekcok atau waswas di mana khawatir binafsi cekcok dina jero hate takuma solusina fa'alaika binaumi fahuwa ahsanu ahwalik wa ahwalana maka misti ka anjeun binaumi kalawan sare geus molor geus kitu mah pesan ente loba molor tuh jadi eta meureun cekcok wae nya digana hatena cekcok we geus nya cek dina hate teh nya loba kan hawana nafsuna nafsu lawamah ieu setan ieu nafsu ieu ruh urang eueuh nu nulungan da amal urang saeutik teh pan tadina jeung balad anu hadena saeutik mantak ruh teh eleh nya ketika eleh eta tah geus eueuh solusieuna deui nya pangalaika binaum molor geus bantal siapkeun selimut siapkeun ganeng sia cekcok wae wudu heula sare geus kataremong pan kitu nya ari keur sorangan mah ujlah ku geus ujlahna ieu teh balad areueuh tuh dagi teh pasti nya tapi lamun baladna aya 10-an mah di urang nya moal nemen deui sabab urang ningali tempat kondisi kahadean nya katarik tanya katarik ku babaturan ku balad tapi ketika lamun balad eueuh urang hungkul anu migawe kahadean misalkan salat sunat teh urang hungkul di kobong teh misalkan sorangan pasti teh cekcok loba baladnya ngaran teh maksudnya siap selimut siapkeun bantal ya wudu heula molor geus aman ya. Salamat tah bahwa ahsan tah molor eta entak leuwih hade tak aing tara ngaganggu ente molor teh naon eta nyaho ka dieu ahsan keur perang sabil antep usina molor cek batur ge gawekeun atuh cenah sandrikeun molor cek oh gaday molor gadageun sandinya pek we lah sare sandi nanti tubuh nang diganggu kos raja cai bantu anjing santri atuh cenah sagala rupa teh keur molor kumaha cinten molor kos raja ahwalaka pirang-pirang tingkah anjeun wa ahwalana jeung pirang-pirang tingkah urang sadaya gitu eta leuwih hade nya tingkah lamun urang keur mujahadah mah
Padah meureunnan dipandang ku batur mah emang goreng gitu. Goreng molor nya beurang molor. Peuting oge molor. Tumor Mbaknya lamun urang keur ngalaksanakeun mujahadah riyado nya niat urang keur berjalan keur suluk nya. Suluk disebutna nya cek ilmu tasawuf mah. Keun tong sok loba dedengean gitu. Idza ajazna maka di mana-mana apes nya. Di mana-mana apes anil gonimati tina gonimah rodina bisalamati ridho urang sadaya bisalamati kalawan salamat basilalu pilhazi mati dina ngelehkeun Paakhisa maka kudu ngarasahina anjeun bihalin kalawan ieu tingkah min salamati dini tina salamat agamana anjeun pita tili hayatihi dina ngosongkeun kahirupanana jalma antak kudu ngarasahina we pandangan jelema emang urang hina tukang molor gitu we. Ya, sabab non emang gitu kabuktianana gitu. Di sisi lain urang keur merjuangkeun awak urang keur mujahadah di sisi lain nyawayana urang kudu bisa ngarasahina nya jadi ulah sombong nya aing da molor oge ibadah da urang pikeun ka kitu sabab batur mah moal nyaho rahasia nu aya keur dicekel ku urang gitu. Unda mah cek jenol ari sia jai molor wae kaos nu eueuh kahayang geus we urang kudu ngarasahina heuh kumaha tuh urang keur kieu keneh jadi ulah ngalawan sia kos teu ngarti we tong gitu nya sabab emang cek pandangan dunia urang hina gitu tapi dina hina urang batur teu nyaho urang teh keur non ngaran teh ke non keur nyitak kamuliaan diri urang keur meraih piala lahnya di hadapan Allah mentak idinaum karena ari sare ahul mauti eta dulurna maut sia mah geus paeh kitu mah cek batu teh cenah molor we jeung molor geus eueuh kahirupan madsu padahal hina dipandang dunia mah nya tukang molor mah ngan sapadah gitu unggulnya urang kudu bisa ngarasahina teh sabab batur henteu nyaho anu keur dilaksanakeun ku urang urang keur mujahadah urang keur riyadhah batur teu ningalina kadinya tapi lamun batur na anu nyaho mah kana tingkah urang nya moal nya seperti guruna atau naon nyaho kitu nya karakter santri keun bae lah keur mujahadah meureun tep weh nya hiji santri eta leuwih hade tibatan nu sejena weh kitu geus sabab nyaho tujuanana ketika kersorangan geus ngalaman guruna ge ketika keduaannya posisi di kobong geus ngalaman urang jai mentak moal loba ngomong nya lamun bijina tiba baturan ente mah nyawayahna we eta mah ente kudu bisa ngarasahina sabab emang sare teh eta dulurna kojor sia mah cenah geus eueuh hirup cenah molor wae kahayang nyawayana eta mah resiko nya resiko jelema menyebutkeun ulah nyeri hate nya sabab eta emang posisina bakal seperti kitu tong nyeri hate alhamdulillah we nya alhamdulillah nya naon alhamdulillahna urang keur mujahadah batur teu nyaho antara urusan urang jeung Allah nya da anu disebutkeun mantak bijil kitu mah ti babaturan urang karena hubungan babaturan jeung pada jelema jeung urang gitu lain jeung Allah tapi lamun manehna ngahubungkeun mah jeung Gusti Allah moal timbul kitu
pernah ngalaman lah gitu. Pernah ngalaman mujahadah, oh bakal pahaman moal pikeun ka nyarita seperti itu. Tapi lamun can pernah mujahadah atau can pernah riadoh, can pernah mengalami anu dialami kurang, pasti timbulna gitu. Mentakan idinaum akhul maut ya. Jadi emang sare mah rerencanganana atanapi dulurna maut. Jadi kumawat mah urang teu nyaho dunia teh. Teu apal we dunia teh. Nu apal teh naon? Malaikat munkar nakir, apal teh. Nu apal teh siksa kubur. Nu apal teh nikmat kubur. Moal apal ayeuna dunia keur ngagodog naon moal. Moal apal jika na presiden ayeuna saha, bupati ayeuna saha, RT oge teu wawuh jiga. Ya. Itu sababan geus maot keur sare. Jama sare atuh moal nyaho berita naon-naon moal aman. Terkendali. Apalna naon pas sudang aduh aing can salat nih. Molor kayaknya. Tinggalin segala-gala. Terus gitu wahwa ta'tilul hayat. Ta'ari sare eta ta'tilul hayati ngosongkeun hirup. Jadi emang nu sare mah sepi tina kahirupan. Teu nyaho rupana awewe, teu nyaho rupana karamean. Kenaon coba tadi mana nyaho teu diwana saya naon. Da apa? Di alun-alun suka aya naon? Da apal, di Subang da apal. Teu apal. Aing karek kudang molor. Nyaho naon? Nyaho teh aing tadi ngimpi naon. Lagi itu nya ta'tilul hayat emang ngosongkeun kahirupan. Nyaho naon tak aman. Watihaku jeung nyantel bil jamadati kalawan pirang-pirang jamadat. Jadi anu apalna teh batu. Lamun jeung batu mah hudang sare nya jeung nu paeh aman. Ya, nyaman. Sabab non caricing batu kai gitu. Nyaran teh ya pirang-pirang jamadat. Jadi seolah-olah orang teh batu hirup anu tidak ada apa-apanya. Ya, batu ge hirupannya kai hirup gitu nya. Jadi nu keur lamun jelema keur sare mah ibarat batu. Ya. Komo sarena tibra. Asa digurnun asa digeingkeun. Wallahu alam ta eta pertingkahna naon ngaranna teh darajat pirang-pirang hamba. Aya hubunganna jeung agama, aya hubunganna jeung pada hamba. Adabul istidad disairi sholawat. Panjang gak? Panjang. Wallahu alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.